lebaran ajengan Kyai kumaha teh nu istimewa dina lebaran nama nu istimewa hiji malam lebaran ulah sare punaya menonton bola baik ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala nu kasingsan bisa aya nu kasingsal hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka basaidul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah
lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleran urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu ma'rifat. Uhillalakum shaydul bahar. Halal teangan coba ge ilmu ma'rifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli ma'rifah, ieulah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ieulah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar. Diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal 1 haji puasa, iraha tanggal 1 hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal 1 poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Ngaru'yat teh akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arafah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh
itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana ngantak moal akbar atuh tahun ieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barukah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon di ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu makomo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Ceuk ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Aya keur carita. Geus pokona orang bari maula loba omong nu rebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan manya ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitunganana lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengieun kena bubungahan sakedeung deui lurah diserem ji kumaha gitu sebabnya geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat
menang sembarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab syuting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana. Nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa tanggal hijina haji kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha 3 berarti orang puasa ke sabaraha poe urang mana ye berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah sajelema nu puasa di poean Arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tolol. Bolon tama jelema. Masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah Arfah teu mah geus ulah ka mamana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum geus pokona
daripada bentan dalam TV dalam pemandangan anu lain ka Gusti Allah eta mendingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hati teh moal paeh lamun hati teh paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati eta na bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hati manu hirup masyaallah mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon gagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah orang lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan
atau aya penampungan dirinya sok dibagi-bagi ke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur teu na geus sabreu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu. Nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa. Sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Eta nu paling hebat. Bisa teu mah kabehan. Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, eta mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Teu wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang. Tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masya Allah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu deh artina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik ke Mekah geus teu kudu salat. Loba jasa ke loba ting salat deui. Belon. Lain kitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagangnya na istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkengna geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro di dieu di kelek. Di kelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atau acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus teu bisa julak cangkeng. Masya Allah. Nah ieu kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Bebarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, wayabtulu kiai uhu intaha anggeus ka kiaian. Masya Allah ya sejasa berubah nu mantak terpercayaan Gusti Allah ka eta kiai jaritakeun masalah ahli Mekah nu bangkawarah jasa teu daek narima nasihat.
tidak nurut manut ka Kangjeng, tidak iman ka Kangjeng, tidak percaya ka Al-Quran sebagai mukjizat, tidak percaya bahwa pangeran teh Allah subhanahu. Sangat bangkawarah orang Mekah. Di Mekah geus arasup Islam, bangkawarahna pindah ke Jakarta. Jadi du bangkawarah di Jakarta. Orang Jakarta jangan aing mah pindah ke Citra. Jadi di Citra kuari nu Bangkawarah. Di Citra mah itu mah umum orang mana? Macam-macam. Orang Cisoka, Balaraja, nu eueuh teh nu ti Loka Citra ngan urang Pasar Kemis doang. Sebab nu bogana urang Pasar Kemis. Teh bareres itu insyaallah. Dari unggal perumahan jadi kos sekarang perzinahan permabukan Gusti Allah Akbar. Geus teu kuatin bangsa Indonesia ningali lalakon karamean dunia aju ngarasula maling motor unggal poe terjadi mobil kuari Masya Allah geus terus-terusan. Naon teh sababna moal bisa dinasehatan lantaran awalna teu dibesikan ku besik agama. Teu ngaji tauhidnya neuleuh motor bagus narasula, mobil bagus narasula. Aya nu ngaraji mapan atuh geus diatur ku Allah, atuh geus boga bagianana lah jahirup moal kebel ieu. Sungutna mah kitu hatena mah bagus. Nganderes we keluar dah ngeunaheun ka urang. Ngomong-ngomong heulana ngeunaheun. Anajan aya hatena mah tu pagon bae. Kos jelema neuleuh awewe geulis lah. Lu sok dideuleukeun bae, kos kitu mah di imah bae. Padahal hatena mah tetep bae, ja geulis ieu. Beda cegal jeung nu di imah mah. Ya mulus amat nu di imah na mampu cedakna loba jasa Pak. Geus caritakeun cedak pan geus teu kuat Pak. Paling ge nyana atuh neureuy cidu we lah nasib aing. Dibebenjokeun ke bae lah di sorga, ke bae di sorga bidadari geus nungguan. Eta paling bebenjokeun gitu, jauh ka sorga nyon teu pana. Iyalah kafir-kafir Mekah, bangsa-bangsa Arab saat eta buang kawarah luar biasa. Dilelesan ku dilelesanan aku Kangjeng Nabi. Rada dikerasan saeutik, wah nyiksa. Teu percaya penuh ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng diangkat sebagai Rasulullah. Teu percayaeun ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mukjizat. Teu percayaeun ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh pangeran nu nyieun langit jeung bumi. Nyana tetep bae nyembah da ka Manat, ka Lata, ka Uzza, patung-patung nu dijieun kunyana disembah. Itu bae nama terus bae. Kangjeng terus bae dakwah natawa, terus bae Kangjeng dakwah. Lantaran nyala besi kalengitan dunia, besi kalengitan tahta, besi kalengiteun kitu kamulyaan. Embung jasa iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu harta teh ngahalangan, kamulyaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mantep coba ge nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjaan jadi pejabat jana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagang nyana istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu, kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu.
urang mah beda kamari jadi rakyat barang diangkat dah jadi RT beda tolak cangkeng nang geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu diangkat jadi jaro di dieu dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari barang jadi bupati atuh acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus teu bisa tulak cangkeng masyaallah nah ieu kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa barang jadi ustad tawadu keneh barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah geus lain mawa sapinah geus mawa map ganti kuari mah babarengan jeung bupati teh satu kebanggaan wah wayabtulu kiai uhu intaha angges kakiaian masyaallah ya sejasa berubah nu mantak terpercayaan Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal begitu balik di pondoknya na dibantuan ku masyarakat nyeun pondok nyeun majelis niat lempeng keneh ngaraji masyarakat kadinya alhamdulillah santri ayat 30 40 mah anugerah ti Gusti Allah luar biasa ulah neuleuh loba jeung saeutik tapi neuleuh bisa isolul khair ilal ghair nyampekeun kahadean ka batur manfaat ngaranna kudu lamun ditampak ku eta murid aya 10 nampak aya 20 nampak nyanana geus maot diamalkeun eta ngocor bae pan ka kuburan tak eta nu dipikiran ge ngocor ka jero kuburan bu kokorolokan ieu gede amat pan kuari jadi mangpet ke kokorolokan mulus keneh 5-10 tahun mulus kiai teh bagus kuari datang Partai Golkar Assalamualaikum salam damang kiai alhamdulillah pondok bangun rombeng ieu kiai cek adalah tu sakiayana ji kula mah rada mangmikirankeun ja kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore ngeunaheun jasa tah kana ceuli masyaallah sadigerean we tah nikmat jasa masyaallah atuh deuk kumaha majuna pondok kos kieu ke kula lah pokona mah dicepangieunkeun proposal lah kieu mah nu penting mah tanda tangan bae geus teu kudu hese kiai ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae ulah hese-hese diajukeun ku kuda 100 ke paling nu katampana 60 masalah kan geus kitu bae dica bodoh atuh kos kitu mah cekul mah teu hayang heuh masalah cekeun itu bawa kendaraan di mah kendaraan geus kos kitu ganti ke kukula dipanyokeun meo araramis biasa masyaallah anak gacona yang sekupi tenang sekupi mah aduh dibangunkeun pondok bere mio bere sekupi berubah di jero hateuna nu tadina cinta ka santri cinta ka masyarakat nyampikeun agama kuari cinta ka pamarentah nu zalim cinta ka jelema anu nyumbang teh beda cak Allah pan sia lain ka aing pan kamari mah sia ditentremkeun ku aing tatageunana ka aing ku aing dikiriman bae pan kuari kula tatageunnan ka ditu ka camat sia teu dibere betah santrina hareudang di pondokna santri hiji-hiji barang aju mingguanana aya mah aya ngana rundutan marepel tinggal 5 hujan gede teu ngaji beres ai baheula mah jah hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung naon eta lantaran qalbuna mailul qalbina berubah kamari mah cinta ka Allah bener-bener ngaluhurkeun agama kuari mah cinta proposal diantepkeun ku Allah kamari ku aing diurus ya lantaran sia ka aing kuari mah sia ka camat tuh datangan ku sia camat mun disompralkeun teh ngomong kos kitu Masya Allah acak-acakan tah ieu ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi buang kawarah luar biasa malah deuk kabunuh Kangjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal
tapi Kangjeng Nabi turun ayatnya di turunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun lahum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun sebagai Rasul Allah teu iman ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mukjizat teu percayaan ka Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi thumma zuru kaifa kana akibatul mukazzibin bejakeun ka ahli Mekah coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh coba atuh berangkat aranjeun kabeh wahai ahli Mekah coba anjeun langlang buana coba ka negeri-negeri lain deuleu coba di negeri lain coba tingali ka Israel coba tingali ka Mesir coba tingali ka Syria coba tingali ka Yaman dititah tak urang teh mentak ieu siru bil amr siru al-amru idza utliqa yansariful wujub wajib aslina tapi di dieu banyak orang kudu lelempangan wajib diatur aya lelempangan wajib aya lelempangan sunah aya lelempangan mubah aya lelempangan haram aya lelempangan makruh moal kaluar tidinya pikih mah lempang wajib gilir tuh siapa haju heueuh bae Bang kosu boga pamajikan dua bae urang boga pamajikan nu hiji di Tangerang nu hiji di Serang dua poe di dia dua poe di ditu dua poe geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu ka Serang berangkat wajib mun teu berangkat tsunami sia berangkat ka ditu wajib teh atawa mayar hutang geus datang ka waktuna wajib ka ditu ka Serang aya anu jawaz langsung ka jawaz bae panjang lah lamun nu 5 mah nu jawaz bae dagang tak lempangna ieu sakadar jawaz menang lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun jang sakadar dahar lempang ka pasar dagang santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar wajib teh lempangna ti imah ulah ngajedog bae di imah mentak pantes pamajikanna marah ka lah ngajedog bae di imah ngagadean kanjut doang we ai si ai ngomong sakumaha galedeg atuh deh anak gede ka hulu berangkat pantes pamajikan marah ge lantaran beas eueuh duit eueuh jualeun geus eueuh kamari mah kongkorong aya keneh geulang aya keneh tak kasueng-sueng teu nyawan sueng di dieu mah naon gara-garana ieu giwang ka giwang giong beak kukula dijual geus eueuh dijualeun ge calana jero dae kajualna salagina lain jualeun calana jero mah porosoteun seri pamajikan keur marah ge salaria jasa segala porosoteun segala naon teu boga duit ge morosotkeun terus bae sia lah sok ngaco bae atuh Masya Allah tak eta ngan ai lain jang dahar poe eta mah jawas statusna kan sakadar menang nah ieu ge sarua jeung dagang hei ahli Mekah cak Gusti Allah Muhammad bejakeun nyabah atuh coba ka Mesir coba ka Irak coba ka Syria coba ka Israel deuleu coba di negeri-negeri lain sanggeus nyabah ka ditu sumanzuru pikir coba deuleu kumaha artina kumaha hasil pemikiranana deuleu di Mesir deuleu di Syria deuleu di Israel jeung di negara-negara lain nu pernah disiksa ku Gusti Allah kaifa kana akibatul mukazzibin kumaha ta kaayaanana kumaha ta akibatna kumaha ta tungtungna kaum-kaum nu baheula ngabohongkeun ka para rasul
coba nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kaumna dikumahakeun, nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Yunus kaumna dikumahakeun, nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Daud kaumna dikumahakeun, nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Isa kaumna dikumahakeun. Coba urang Mekah titah nyaba ka ditu titah deuleu. Lamun kaum Kangjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana teu percaya ka Kangjeng Nabi Lut bahwa Kangjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah. Hayu umatna teu saeutik-eutik acan ngajedi endahan ngaliwat bae ngadumling dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu. Bejakeun tah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tah aya tadi di Mina tah kadinya. Eta urut saha? Eta Mekah Madinah tah urut nu baheula. Begitu Baitullah rek diserang memeh pasukan gajah baheula ge deuk aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah, dibalikeun dunia panon taneuh teh. Deuleu coba tuh di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf disiksa kaumna. Deuleu coba titah berangkat ka ditu ayo bejakeun dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai ahli Mekah coba tingali ka negeri-negeri lain menjelajah atuh jang modal aya. Coba geus datang ka ditu kumaha kaayaan kaum-kaum nu baraheula nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi, ngabohongkeun ka rasul-rasulna. Pan eta teh min hilakihim bil azabi dirusak disiksa. Nu dikerem bae aya, di hujanan bae aya, nu di anginan bae aya ku Gusti Allah. Nah iyalah lihat tabiru supaya ahli Mekah nyieun contoh, nyieun ibarat teh. Urang ge kuari teh meunang lempang coba aing ka Yordan ye ningali Ashabul Kahfi di Guha Yordan. Di ditu teh kapan aya laut putih, didinya aya larangan masuk kadinya lantaran belah dituna teh aya hiji kitu tanah nu lamun dicokot ku urang dibawa kemudian diasupkeun kana cai eta teh bakal seluruh penyakit eta mun ku urang diinum insyaallah cager. Hikmahna tah dilarang ku pemerintahan Yordan teu meunang tah mah didinya mah sebab aya dina hadisna dijaga ketat. Atuh urang mah di tembok-tembokna neuleuh. Nah kunaon gitu lantaran etalah pernah disinggahi ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, pernah ditincak ku malaikat Jibril alaihi salam. Lamun dina Quran diteliti faqabattu qabdatan min asarir rasul min asari hafiri farasir rasul. Lantaran Kangjeng malaikat Jibril teh naik kuda, begitu naik kuda kitu kadeuleu unggal lain naik kuda malaikat Jibril ngarupa kuda unggal nincak jadi jara di tina taneuh kumaha bae jara di kitu jukut dan lain sebagainya berarti aya maul hayatan. Etalah pernah singgah didinya malaikat Jibril teh tatek diamankeun ku ari urang neuleuh bisa neuleuh pagerna doang belah dituna aya Guha Ashabul Kahfi nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Di jerona masih kene ngagaloler tata jelema muksal minatam liho saribunus martunus zinwanus terus kapsatat. Nah eta paliastatinus kitmir. Nah eta 8 eta araya kabeh di jero. Buukna konon kuari mun kuari dibuka ye dideuleu eta buukna geus 3 kali lipat panjangna ti jelemana. Namun jelemana aya sameter 70 eta buukna geus 3 kali sameter 70. Atuh tah mah lamun urang neuleuh kitu paeh urang teh. Pajar kuntilanak eta mah. Rawiganana. Kukuna geus paranjang jasa sebab teu paeh nyanana hirup. Sedangkan di zaman Raja Dikianus baheula teh wah sabara abad meureun ka dieu. Wah etalah kukuna geus pararanjang bulu matana ge panjang. Ieulah nu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman engke bakal aya Mahdi. Setelah eta bakal aya Dajjal, setelah eta bakal aya Kangjeng Nabi Isa, dibantulah engke ku Ashabul Kahfi. Tadi Yordan coba urang jalan-jalan ka ditu ka Yordan, ziarah ka Ashabul Kahfi. Ziarah ka ditu murah, ongkosna ge
mah paling asa hektar. Moal murah ka Yordan mah. Coba jalan-jalan ke Mesir, di dinya aya museum Firaun. Huluna ge aya awakna aya di museumkeun Firaun teh kapan dibalsem ti zaman baheula. Nah ieulah aya di museum dirinya Firaun, sosok Firaun teh kos kitu, matana kos kitu, ceulina kos kitu dan lain sebagainya. Jalan-jalan ka Misra, amis di jero. Tuh dirinya jalan-jalanlah ke Israel, bangkawarahna Yahudi Israel. Urang dina Al-Quran ya Bani Israil ya Bani Israil ya Bani Israil aya sabaraha Bani Israil teh dijelaskeun Yahudi Israel. Neuleuh urang ka karakter Yahudi coba. Neuleuh coba ka ditu ka Cina baheula teh Kangjeng Nabi ka Jepang, Kangjeng Nabi Nuh konon nyana teh dikerem teh di Jepang. Dele coba ke Turki terus neleuan umat-umat nu baheula disiksa ku Gusti Allah. Kemudian kitu Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam tah eta umatna baheula disiksa Kangjeng Nabi Hud itu dimake angin. Dele coba ka ditu tah jang naon eta jang itibar meureun cek ahli Mekah aing ge sarombongan aing, sagolongan aing meureun mun bangkawarah bae teu iman ka Rasul pasti disiksa tah supaya kos kitu. Mun ngomong urang na mah, "Hei, ulah kos kitu, nu geus-geus kieu teh cilaka." Tah eta bahasa urang tah. Ulah sok kos karenya, cilaka sia, nu geus kieu cara cilaka. Ulah sok ka Gantarawang. Cilaka sia. Ulah sebab urang Gantarawang geus ka dieu kuari. Cilaka teh bahasa urang da kosit siru fil ardi masya Allah jang itibar supaya urang ulah nurutan kaum nu baheula nu disiksa ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah irsyad merenya ho ngajelaskeun tentang sifat uluhiyah Gusti Allah, bahwa Gusti Allah teh sifat pangeran anu nyiksa ketika umatna teu percayaeun ka Allah, teu percayaeun ka Rasulna, disiksa ku Gusti Allah. Jadi ayat ieu secara dimni ngajelaskeun katauhidan, nauhidkeun ka Gusti Allah secara dimni. Liman ma fis samawati wal ardh. Ku ucapkan ku anjeun Muhammad kalimat eta boga saha ma fis samawati wal ardh. Langit katut esina, bumi katut esina bejakeun eta teh milik saha kitu? Dijawab kul lillah. Lamun nyana teh daekeun ngajawab bejakeun eta teh milik Allah. Langit nangieun aing kitu Allah ngaranna. Saeusi langit malaikat nangieun Allah bejakeun. Bumi nangieun Allah lain jajadianan. Saeusi bumi nangieun Allah bejakeun. Langit bumi katut eusina milik saha? Mun teu daekeun ngajawab bejakeun kul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. Gusti Allah geus tetepkeun ka zatna ar-rahmata kana rahmat fadlan minhu, ieu teh merupakeun suatu kurnia ti Gusti Allah. Ihi talatufun fi du'aihim ilal iman. Di dieu teh aya miwelas mika deudeuh mikanya. Ngajakanana ka ahli Mekah supaya iman. Kieu Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Mekah, Allah teh deudeuheun jeung nyaeun. Diantap ku Gusti Allah kabuang kawarahan ahli Mekah teh ku deudeuhna Gusti Allah. Umat nu baheula mah asal teu percaya ka Rasulna sebagai Rasul Allah siksa. Ieu mah henteu bejakeun Allah teh kataba ala nafsihi rahmah. Nyatat Gusti Allah, netepkeun Gusti Allah ka dirina, ka zatna rahmat. Henteu gegeran kitu ahli Mekah mah disiksa. Henteu kuari bohong, henteu kuari garasula, teu kuari teu percaya, kuari disiksa. Allah teh deudeuheun jeung nyaaheun bejakeun ka anjeun ditanggoan kitu ku Gusti Allah moal ka disiksa supaya iman. Kataba ala nafsihi rahmah.
kuari ge sarua ieu lamun lain aya rahmat Allah geus dikuahakeun meureun lantaran nu mabok diunggal juru nu judi diunggal daerah geus puguh nu maling mah rakyat maling kotok maling mobil maling motor ai pemerintah berdasi tanda tangan geus maling nu rakyat geus pabelit kuari mah pamalingan kabeh atuh kuari mah mun lain aya kataba ala nafsi rahmah siksaeun Allah atuh kabeh ge kuari lamun urang make Al-Qur'an kabehan nikmat jasa dagang atuh ngeunaheun meureunanan ieu nimbang napas bae lamun kiloan pas lamun meteran pas jasa rarieun meureun make Al-Qur'an aman tapi buktikeun coba kuari ulah-ulah jauh di pasar Kemis bae urang meuli 1 kilo gula timbang deui di imah teu ceuli datang aya ka 1 kilo deui bae lantaran urang nyaho dedegan 1 kilo mah asana sakitu tah barang meuli urang 1 kilo sagede peureup ieu mah asana moal aya eta sangkilang di pasar Kemis nu ngaraji komo di Cikupa mah teu aya acak-acakan tah mah kitu keneh meteran dan lain sebagainya ieu geus teu make Al-Qur'anul Karim kuari lamun make Al-Qur'anul Karim aurat nage atuh ngeunaheun jasa awewe atuh meureunanan kudu nutupan aurat ulah kadele dada ulah kadele beungeut kabeh moal aya nu kumaha-kumaha aman meureun ki haji ngaji ka Cilongok teh tapi pan kuari mah barang ngaji ka Cilongok waduh bebe jadi kanu di imah kakak dek ngaji deui ka Cilongok pan getap amat ka emang aya naon ngunaheun jasa ngajina horeng lain neuleuh bujur gede ayo sia da kumaha ye dadana kabuka saeutik masyaallah anu di imah bae neuleuh urang Lampung putih bitis sakadeuleu aduh masyaallah susu mararentol bibirna bareureum ieu teh auratna mun jelema nuturkeun Al-Qur'anul Karim aman urang leumpang ka jalan atuh nyeuleuh sakumaha barong bae geus kitu tuh eueuh masalah aja eueuh aju awena ge embung kalaluar di ari mah mun make Al-Qur'anul Karim mantep jasa aman ya Allah ya Rabbi moal aya bahasa pornografi moal aya fotografi moal aya teh pornografi geus kabehan make Al-Qur'anul Karim nikmat luar biasa akibat teu make Al-Qur'an kieu lah kaayaan bangsa jeung nagara kitu keneh atuh ayeuna mah di pabrik kitu keneh di instansi mun marake Al-Qur'an aman moal aya huru-hara akibat teu make Al-Qur'anul Karim kos kieu lah keberadaanna kabeh nyaritakeun kacau balau kabeh nyaritakeun rusak kabeh nyaritakeun teu aman atuh berarti siksaeun Allah ngan untung bae Allah kataba ala nafsihi rahmah Allah nyieun rahmat 100 diturunkeun hiji ka dunya nu 99 ditunda jang engke jaga di yaumul kiamah hiji rahmat bae oge ceuk Sulaiman ieu prawina hiji rahmat bae ge ieu bisa adik jeung kakak dede bisa pabajikan jeung salakinya bapak jeung anak bisa luar biasa ridona kitu keneh jeung babaturan jeung tatangga mau ge teu daekeun ngadahar anakna ieu rahmat hiji bae ge diperbutkeun ku kabehan karasa ku urang kabehan komo engke meureun 99 deui engke dipending jaga di mahsyar asana bangsa non gitu ngaranna kasalahan sautak saeutik mah alah geus cek Allah sorga 99 saya patah urang mana urang Cikupa timbang cek malaikat begitu ditimbang ai salat mah salat ngan subuh qada bae cek malaikat ieu nu mata qada bae kunaon teliti peutingna ieu nonton bola bae cenah ieu waduh qada bae ai salat mah salat ngan qada anu 5 deui salatna nu 4 teh husu Allahu akbar sekupi Allahu akbar apan Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lampung Allahu akbar aduh yuk masyaallah aya cewek duh kamari kenalan Betty eta salat teh kos kararitu wae eta salat teh atuh kawehan ja kararitu kabehan atuh hayu jelema nu teu ngurusan ruhani mah pasti kararitu bae salat teh
pada urusan rohani mah moal dina aya nage langsung kembali naon sababna misah awak jeung roh papasrahan pan ka Gusti Allah Gusti mata nu aya di abdi teh ieu teh panu Gusti abdi kicep-kicep ku Gusti neuleut teh didelekeun ku Gusti kabeneran ku abdi digunakeun lain anu dipake karidho ku Gusti hampura Gusti kitu keneh ceuli kitu keneh irung kitu keneh kabeh teu awak urang ya lah Gusti ai jasad mada di mana geus teu aya rohan isuk pageto meureunanan ieu mah dibalangkeun ka kuburan boro-boro deungeun-deungeun jeung tatangga sangkilang pamajikan ge anu unggal peuting sare babarengan nya nangis embungeun ku ari mah geus ngagojod bangke dipikeun kaleuweung dikubur ieu mah jasad tapi roh abdi ieu pan ka Gusti nah ieu roh abdi teh panu Gusti asal lagi ti Gusti kuari ge diatur ku Gusti dek dikagustikeun bae nu mantak abdi teh dek nurut bae ka Gusti kumaha parentah Gusti tah lamun geus kos kitu coplok roh jeung awak geus bisa hihiberan nalika salat ge roh mah hiber ka sekupi Allah eta nafsu ngaranna tah lamun geus bisa kos kitu tah naon eta parabotna hiji ulah resep dunia ulah resep bahasana ge tinggalkeun karesep kana dunia ulah ngudag-ngudag dunia cirina teu ngudag-ngudag dunia tanda teu resep kana dunia cenah aya di lembur ge teu ngudag-ngudag dunia bengek tah mah lain teresepeun geus teu daya teu upaya tah mah lain deui tah mah kos kitu kadua ka makhluk ulah aya di jero hate teh aya makhlukan ulah aya jelmaan di hiji Allah nu katilu nafsu nu kaopatna setan ulah aya geus lamun geus lempeng eta takakarak mantep salat Allahu akbar Allah nu maha agung kaagungan Allah kabayang nyieun langit nyieun bumi katuteusina dadambelan Allah akbar Allah teh kabelah ditu da jieun sorga nyieun neraka saha nu bisa nyieun sorga nyieun neraka akbar Allah teh urang teh ti eueuh ka aya kuari geus aya diurus akbar Allah teh kuari pengurusan Allah kasim kuring ka kaula keur salat lain abdi nu salat teh ja Gusti ieu teh Allahu akbar nikmat salat khusyuk kakara khusyuk mentek Mama Bakri mah budak coba talagudag sia memeh salat zuhur titah talagudag budak hayo numbat didudak nyana salat Allahu akbar lek teu kadenge nu talagudag ku husu-husuna salat nu talagudag budak sakitu embatna teu kadenge husu jasa ta salat lantak Sayyidina Ali kita jambut pedang engke bae lamun kula keur salat cabut eta pedang panah teh teu karasa beres salat teh pedang kunaon tadi cabut entos tuan teu karasa urang mah kureungit yang encan nyocok can naon geus bingung jauh jasa urang ka Gusti Allah regit maghrib salatna di sisi masjid di kaca kabeneran aya liwat ngaliring aduh celi lain ngadengekeun imam nyana ngaliring waduh itu lempangna mantep awas aduh salat kos kitu jasa tah nanti kayak ditimbang pan eta jore tah salat tah jore malaikat lapar ke Gusti ieu jore salatna naon ka joreanana padahal mah Gusti nyahoeun ngananya tetep tama etika sidang nah ieu baca kodo bae kodona kunaon nonton bola tapi salat tu sajana teu husu teu suhusuan naon neulekeun bujur bae nya salatna cak malaikat teh aju naon deui atuh beres mah cenah ieu mah salat mah salat geus aing lantaran nyimpen rahmat 99 kasorgakeun bae masyaallah asana begitu husu bae asana begitu husu geus lah pokona aing tenang cenah ngaji poe kamari mah geus teu kudu husu ku rahmat Allah mantep jasa ai teh dibejakeun ja emang kos kitu ieu mah matak nu ngeunah dibejakeun ngeunah nu teu ngeunah dibejakeun teu ngeunah ieu tak keur carita kataba ala nafsihir Roma Salman nyaritakeun seperti eta ieu mantap asal daek ngaji salat sorga ngan dihandeup heula moal haju diasupkeun angel ngan teu ka neraka doang dihareupeun bae ditanya ku malaikat euy boga kunci encan boga di dinya bae nan nyen tenda bae cek malaikat teh
Allah na ieu kata ba'ala sihir rahmat bejakeun Muhammad Allah tegas tetepkeun kana rahmat boga 99 gitu nu baheula asal buah kawara teu percaya ka rasulna nentang ka rasulna siksa langsung komo lamun nyana menta lah ulah sok loba omong nu rasul datangkeun siksa teu kebal disiksa lah nus ulah sok loba omong rasul coba siksa disiksa pan ku aing lah Lut cek kaumna rasul Allah coba deuk kumaha coba kami siap disiksa ku aing tapi aing ka umat anjeun mah cek Gusti Allah kata ba'ala nafsih rahmah deudeuh jeung nya antepkeun bae heulanan moal ka disiksa di akhirat teh di dunia mah ke bae sugan bae nyanang ke di akhir hayatna bisa tobat kuari nyana jadi naon kitu ngaranna tukang bacok tukang bobok tukang mukakeun rok kuari nyana tukang judi kuari ditungguan ke sugan we sataun deui kapaeh nyana tobat sugan genep bulan deui kapaeh kana nyana tobat moal waka disiksa ku aing kata ba'ala nafsihir khusus dajang ahli Mekah nu bangkawarah teu gegeraan disiksa ku Gusti Allah dipending bae kumaha engke di akhirat umum najang urang kabehan mun kuari rahmat Allah siksaeun malulu sabaraha puluh nu mabok di Citra sabaraha puluh nu mabok di Puri lain Puri ieu sabaraha ratus sapetingna nu zina ngarebu beureun Jakarta Tangerang Surabaya Bandung nu zararinah Masya Allah ih muringkak bulu siksaeun Allah anu ngridit sabaraha siksaeun Allah teh Masya Allah anu ngagunakeun bunga bang siksaeun Allah riba tapi ya Allah ya Rabbi tapi aya rahmat Allah teu gegeraan disiksa ulah ngeunah-ngeunah di akhirat engke disiksa lain berarti lah aya rahmat Allah ieu tenang bae ngridit ge lain kitu salametkeun diri urang saat batur ngridit urang mah henteu saat batur ngagunakeun bunga bang urang mah henteu engke mah engke nu ngaharamkeun bunga bank ge bakal dipersulit engke mah anu ngahalangan kana kredit ge dipersulit naon tekanan Amerika ieu teh sistem Yahudi perdagangan aya Indomaret aya Alfamart sistem Yahudi dipaksakeun di urang mengalahkeun rakyat leutik geus bae sabodoh rakyat padek dahar sistem seperti eta kredit supaya sistem Yahudi nu aya multi terus dilaksanakan dipaksakan ku ari kiai bari lu aya keuntungan teu dideuleuh meureun takribna jeung Fathul Mu'inah endaan ka babawacaa ih atuh sabodoh nya namanyana deuk dipake henteu kajeun urang mah urang bae harap haram bae bunga bank tiba heula ge harap haram bae kredit model kuari harap atuh haram bae deuk nurut deuk teu nurut lain urusan kiai urusan nyana ulah sok ka babaw oh kiai ngaharamkeun kredit batu cenah tah moal beres lantaran geus kredit kabeh cek jalan teh atuh kunaon kos kitu atuh deuk saha nu ngabener atuh jelema amun kiai geus kos kitu kabehan atuh tah mah atuh eueuh kiai eueuh jawar tah mah akur bae al hadin sawa tah mah atuh bal beres tah mah engke ka dituna ge woi atuh jah mah usim ngadu kotok urang ngadu kotok bae yeuh atuh kiai engke ngadu kotok bandar kotok kuari ge geus dibere ai siet mah ku tukang ngadu kotok lumayan cak kiai lah ulah digegereh gemdak ngadu kotok ieu emang kunaon kiai sok aya ka dieu samsu bae mah tolol tak kiai goblok tadi tak kiai aduh Masya Allah tapi emang geus kos kitu kaayana ulah sok lah antepkeun barudak ieu sakeun antepkeun lah teu ganggu ka urang nya urang teu kiai paneta mah haram tuh main gap lah biar main gap ngomong lah emang kunaon gitu lumayan apaan satu deuleu tuh si anu tah itu kunaon itu nya sok ngawak ka dieu gula kopi santepkeun bae lah main-main nyana ajo atuh kiai nu ngadar kopina deui hasil mah itu bareres di akhir zaman Masya Allah padahal mah hurima akhzuhu hurima itahuhu mana nu haram naon nu haram dicokot haram dibikeuna atuh kos kitu bae sakali haram atuh haram bae ieu teh barang nang main dicokotna haram
istimal teh haram duit mah eta kana istimal lah lamun kana duit mah sok anu ngomong kieu isi cek kieu cenah haram jadi mah duit kana duit nu aya di nyana atuh ieu duit nu aya di arang atuh ieu pan diharamkeun ngaji heula atuh sia tolol atuh akibat teu ngaji kos kitu tah loba nu ngomong karitu saya duit teh ieu kana pan ieu teh ku sebab kitu jadi haramkeun jangan lagi nyakel duit ieu kana ngaco tak kiai sia tak kiai nu ngaco goblok itu ngaji hararese ngaji heula atuh ulah sok juga hukuman sorangan jadi istimalna deuleu tadi usul fikihna geus ma hurima akhdhuhu hurima i'tauhu wa ma hurima talabuhu atuh hurima deui akhdhuhu nah anu haram di teanganana haram gitu dibikeunna atuh haram di teanganana nyogok haram menta disogok ke haram judi duitna haram dibikin lagi ka kiai haram sarua bae talamun aya jelema judi mi mere ka kiai aju kiaina narima nyaho ai teh nyaho onam rada dihampura ieu mah teh nyaho ieu teh nyaho bae ladana atuh lah ngono hararese jasa ieu mah keur teu nyaho tah masalah ieu mah nyaho eta teh hasil judi judi inum ku kiai di dahar ku kiai coba sholat Allah cek paru yang amat ieu ya ngapain ngasan teu ngarina hiji sholat deh bensinna 2 tak bensin tah 2 tak anu mantak kuari duit di pemerintah duit pajak haram pajak mah kabeh ge geus mutlak mah seluruh imam pajak mah haram dibikin ka kiai pake salat ku kiai Allahu Akbar tek ceuli teh lain cakula Imam Ghazali ngomong kos kitu Imam Qushairi ngomong kos kitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong kos kitu deuleukeun jelema nu bensina teu beres moal husuk kajen ku kumaha mantak satungtung nyana cicing di pemerintahan kajen teuing ka mamana lalakonna tetep bae moal husuk bensina teu beres bensin teu beres moal kajen kumaha bisa disumpah bisa jasa jelema husu mah lain kos kitu cenah eta tarangna hideung badug-badukeun ku sia kena hideung aing mah teh sieun kunu serem henteu sieun kunu tarangna hideung henteu saeutik ge henteu tambahan hideungan ku sia pekan dia belum teu gimbir naon sabab kadeuleu jasa lain kitu jelema husu mah lempang nage geus kadeuleu diukna geus kadeuleu ngomongna geus kadeuleu jelema husu mah deuleu Gus Dur kula mah selalu nyele Gus Dur teh lainna naon nu kadeuleu ku kabehan ketika diuk tak leungeun di dieu teu robah-robah eta ahli thariqah mah kos kitu tak deul kieu bae jangan aju kikian kotek teu mah gayanya leungeun coba urang mah pan lamun diuk dia tuh leungeun ka mana bae ka ceuli ka irung atuh leungeun ngopepan artina lamun diuk keur teu ngaji di dieu ini mah kieu bae ngobrol kieu ngaji kieu eta teh hese hayang diuk kieu coba saminggu bae bisa kitu mun teu kurus ya teu deuleukeun diuk da ku jeung mantep ku ahli thariqah kajen ahli thariqah kajen lu kumaha ge diuk da lain deui atuh boga jurus-jurus tersendiri mentak lamun aya diuk di dieu nganggang bae ieu na oh cimacan berarti atuh kanyahoan bae masyaallah kataba ala nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah yakin Allah bakal ngumpulkeun ka aya renjeun kabeh ahli bekah khusus umumna kakabehan ila yaumil qiyamah tepikeun ka poe kiamat maksudna engke di poe kiamat kuari mah moal disiksa cek Gusti Allah deudeuh jeung nya aing kena diantepkeun ka aya hiji dua modal kamari di Aceh aya hiji dua modal di Yogyakarta aya hiji dua Jakarta ka Kerem modal hiji dua eta mah jang itibar nu sejana bae ulah kitu atuh aing teh bakal nyiksa deui sia itu kuari sebenarnya mah tsunamieun gempaeun deui Tasikmalaya baheula masyaallah gunung Bitu walah luar biasa ambalayahna jelema datang ka dikawin-kawinkeun asal aya nu daek ngawin bepan kula mah keur di Garut tarita
begitu isuk-isuk dek ngaji isi loba lebu naon ye oh Gunung Galunggung ki isuk teh panon poe datang ke zohor datang ke asar poek mekos peting ngaji make lampu terus bae ngaji terus pakai sakurudung samping bae lantaran terus lebu nah isuk narada saetik wah ternyata geus mayak di cek kiai teh ka santriyu urang ngalayat ka ditu nyeun eta teh nyaon ngaranna nyeun lontong di imah nyeun lontong atuh santri mah atuh milu bae ka kiai geus pokona mah geus lain nu tsunami bae geus pokona atuh santri ieu berangkat ka itu maya krimbil di desa di masjid di balai desa di masjid di kecamatan lain sebagainya sedih eta teh mulai dibawaan ka Jakarta nu boga anak 5 nu parawan 3 dikawinkeun jeung saha bae di Jakarta jeung bos-bos nu bisa nganapakahan terjadilah seperti eta Tasikmalaya komo urang da mah teh emang henteu galunggung ya teh nya geus siap bae nangkarak geus siap bae geus terus jual murah kawin asal aya coba seperti eta sampai hati henteu silemu normal henteu sampai lantaran ieu dahar hese nu boga anak 7 nu boga anak 5 eueuh di jalan iwal ti eta dibawalah dikawinku di Bandungku di Jakarta terus ta eta teh jang itibar urang mah henteu kudu ka jauh-jauh coba bae nu tadi teh siru fil ardi wahai urang Tangerang coba berangkat ke Gunung Galunggung deuleu tu urut-urutanana suman dulu deuleu kumaneh kaipakana akibatul mukadzibin kunaon eta make jeung disiksa Gunung Galunggung ditu horenganan rentenir kelas kakap di dinya teh horenganan judi di Galunggung teh masya Allah nu mantak dikos kitukeun ku Gusti Allah mun urang karyana urang ningali padang kamari kuari geus teu puguh sabaraha meter ka handap diambleskeun ku Gusti Allah kunaon eta urang padang atuh geus ganyahoan ku urang di padang kos kitu geus lain rahasia deui judi mabok renten geuti teh kagak kuari geus teu puguh di mana-na sabaraha geus jadi tulang belulang tah eta teh coba ka ditu tah ieu urang mah henteu kudu ka ditu ge atuh di televisi aya ieu tah padang tah urang nama di Cikupa tapi ieu pikiran keur di Padang melalui televisi urang keur ka Padang dimensi Padang melalui televisi urang kuari mah bisa lalakon ka dunia komo tah mah urang aduh muka di jero kamar laptop eta mah ke dunia maya apang-apangan mimiti neuleuh Kanada waduh neuleuh Inggris walah neuleuh deui ka ditu ka Timur Tengah balik deui kuari ka Jerman balik ka Jepang waduh modus da kapencet taranya ieu kapencet ieu mah pangahaja deuk kumaha masya Allah lalakon lain ieu mah mantak sing ada beus boga anak di jero kamar bae ulah pajar husu belajar bebeja anak kula alhamdulillah cenah teh kaluar-luar kiai husu jasa geus boga uulinan cenah di jero eta teh keur nyaba ka dunia tolol sia teh keur acak-acakan tah di kamar bae ge geus embung teu dahar teu nginum ge nya geus wah keur di sorga cak kana kolotna katipu nu mang meulikeun kolot nu apeng-apengan anakna atuh kolot ge ka bawah tah mah kolot ka bawah tah eta kuari dunia teh seperti eta masya Allah keur ngeujeuna acak-acakan nyaba ka unggal nagara teu kudu naik kapal pesawat langsung melalui internet pencet geus araraya kabeh ge ieu lah nu disebut kitu era globalisasi informasi per detik ku urang kanyahoan kuari mah tinggal bisa na jeung tinggal bisa mukana mantak lamun aya jelema kuari dibere resep sorga jasa geus ieu sorga jasa tah di alam kuari dibere resepnya kalau kos itu geus lah ai mah kajenting disebut ortodok yang penting mah aing maca Quran bae maca sholawat ka Allah geus lah ibadah ka Allah aman geus teu kudu maca sholawat maca Quran nya mah cicing bae geus aman kuari geus teu kudu lantaran kuari mah asal boga bae nu kos kitu aduh keur ngaji ge itu idele oh ditunggu oleh si doi nu belah dia nati tok de jahe
keur ngaji ge terus bae urang mah penaon gitu pepeta ka ditu anu lucu mah keur salat Masya Allah 2 rakaat etana dangdut naonna karang-karana dangdut kujara dipaehan atuh keur salat itu dipaehan ieu gandeng di dituna terus bae deui eta teu dimaehan joget keur salat la yajma'ukum ila yaumil qiyamah Allah netekeun rahmat moal ka disiksa deudeuh jeung nya ngajakan ka alim ka khususna umumna ka seluruh manusia nu aya di alam dunia engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah ila yaumil kiamat tujuan liajli jazikum bi amalikum endek dibales amal-amal nu hade bakal dibales ka hadeanana nu goreng bakal dibales ka gorenganana la raiba fi daya kamang-mangan deui bakal seperti eta alladzina khasiru anfusahum ari jelema jeung rugi ngarugikeun kana dirina mah begitu diangsongan kana siksa teh fahum la yu'minun nyana henteu ari mana ieu keur di alam dunia na manehanana dicaritakeun diping-pilingan ku dosa diping-pilingan ku siksa ku neraka tetep bae nyana henteu iman ieulah jelema anu rugi geus aya catetanana jelema nu bakal rugi di akhirat mah kuari teu daekeun ngadengekeun wejangan-wejangan aya kiai teu daekeun ngadengekeun aya nasihat teu daekeun ngadengekeun aya mauizah teu daekeun ngadengekeun deket padahal majeng pengajian tapi nyana jauh bae kabatur teu ngadenge didinya teu ngadenge geus aya catetanana meureun eta mah rugi nu rugi mah teu daekeun iman mun kafir nu rugi mah teu daekeun nurut munafik berarti nu rugi mah teu daekeun nurut ka kiai ieulah geus aya 1.000.000 kali dakwah rugi bae di dunia keneh nyana geus api lain ka kiai jeung ka ulama ieulah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun teu iman ieu Masya Allah nu mantap kurang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin di akhir zaman orang masih sempat keneh ngaji ngadengekeun Al-Qur'anul Karim orang bisa merenung ka Gusti Allah mempertimbangkan salah jeung bener bisa memperbaiki diri orang kadang hayang hudang ti peuting kadang-kadang hayang tersirat di hati orang salat duha kadang-kadang boga duit hayang sedekah komo nu geus kolot malah harta aing aya ieu aya pembangunan masjid aya pembangunan majlis aya pondok pesantren lah cantang tuku anak mah disedekahan aing bae nang saha ta boga pikiran gitu nang Allah berarti nyana deuk disalametkeun mun urang boga harta loba kemudian teu daekos kitu berarti moal disalametkeun hisabeun Allah berarti lantaran dunia mah halaluha hisabun wa haramuha iqabun gitu kene tingkah-tingkah urang ucapan-ucapan urang lamun memang urang deuk dibenerkeun ku Gusti Allah mah atuh dibere lurus bae dek disalametkeun lurus bae dasar urang dek dirugikeun mah disalahkeun bae ka dituna hakikatna mah kabeh ge meunang Gusti Allah nu mantak urang mun tayang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang dibere sehat wal afiat dibere kuat urang ibadah ka Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah nurut ka Allah jeung Rasulna nurut ka indung bapa urang sehingga urang aya dina ridha Allah subhanahu wa ta'ala wallahu masakana wallahu a'lam